rumah tangga jeung manehna Neng Jenny anu bager geus teu kaitung lilana ti bujangan jeung parawan nepi ka geus reuay anak ari jodoh tetep pageuh tapi ngan pakusut wae teu kaot salah saeutik babari pisan mun deuli na atuh kudu kumaha rumah tangga jeung manehna sakieu geus anak loba manehna eueuh